Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mitra kaum dangu dongeng Sunda Encing Adnan. Alhamdulillah para mitra tiasa tepang dangu deui sareng sim kuring dina gelaran dongeng Sunda anu baris ngalajengkeun cumarios Siwareng dina seri kagenepnya para mitra. Masih sapertos biasa para mitra, sim kuring nyuhun pangapunten tina samudayaning kalepatan boh bilihna. Aya kasamian dina nami tempat gelar sareng sajabina numawi da ieu mangan saukur rekat carios anu diserat ku sim kuring etang-etang kangge hiburan mitra kaum dangu sadayananya para mitra. Hapunten ya para mitra, rada bindengnya sorana ieu teh masih pilek kene encingna. Kukituna supados tong nyangkolong teuing kana waktos, mangga urang kawitan wae kalajenganana carios dongeng Sunda Siwareng dina seri kagenep. Wilujeng ngadangukeun. Yu ah. Para mitra kaum dangu, Siwareng geus siap mesatkeun bedog harita keur neuk teuk beuheung Sitadayu. Kiai Ginting jeung wargi diginting silih melang ningal kayaan harita kitu deui ganggeng salaksa para mitra. Nya Siwareng harita ngacungkeun bedog ka luhur lajeng diayun ka handap ngarah tepat kana beuheung Sitadayu. Trang Sitadayu harita rikat ngahalang ku pedangna. Siwareng seuri numawina hatena terang ari penjahat tetep we penjahat para mitra. Sitadayu rikat usik ngalawan Siwareng harita ku pedangna. Para wargi ge langsung pada nyerumput harita mah para mitra. Numawi terang dumehna Sitadayu jeung ganggeng salaksa sing horeng mah memang di dieu geus katingal bohongna. Kitu deui ganggeng salaksa manehna ngalelekan ningalikeun jurus-jurus anu dipake Siwareng dina ngahantem ka Sitadayu. Para mitra kaum dangu, dugi akhirna pedang Sitadayu karampas ku Siwareng. Bari gampangna Siwareng malikeun awak diiringan nyeset ti koro Sitadayu ke bedogna anu aya dina sikuna. Sret. Sitadayu gugur para mitra ti korona beunang ku bedog Siwareng. Ukur sakitu bisa maneh teh Wareng? Kocapna ganggeng salaksa para mitra nu kapalang geus kabuka topeng bohongna ku Siwareng jeung sadayana. Ngaran penjahat keur dewek moal bisa gampang dipercaya sanajan ku 1000 cara nyieun siasat. Mun sakadar bedog kitu sanajan beunang keur nyeset kulit ganggeng salaksa lain berarti pati nu bakal ditampi ganggeng salaksa. Kocapna ganggeng salaksa bari seuri ku sanyana dume ngarasa boga ilmu rawarontek para mitra. Nanging Siwareng jeung nu sanes teu nyahoeun. Dumehna memang ganggeng salaksa teh saumur hirup janten pamimpin garombolan nembe kiwari wantun kaluar leuweung nimuan ka para wargi diginting. Tong loba omong sia teh penjahat. Gulungna harita lami-lami kapapras harita teh leungeunna ganggeng salaksa para mitra. Pras. Siwareng mapras leungeun ganggeng salaksa.
Nanging Ganggeng Salaksa ukur seuri jeung seuri, nu malihan potongan leungeunna harita nyambung deui sabi harita ya tapak jeung cacatna. Moal gampang keur mayan dewek sia teh Wareng. Kocapna Ganggeng Salaksa bari harita mulai siap ngayonan si Wareng para mitra. Kitu deui si Wareng nu terang Ganggeng Salaksa boga ajian rawa rontek manehna janten mikir panjang pikeun ngelehkeunana. Kurang ajar, manehna boga ilmu rawa rontek. Pantes nang tangan kana pakaranggeh teu ciut ka wanina. Si Wareng kocapna dina hate bari harita siga nakis serangan Ganggeng Salaksa nu nyerang ti heula ku jurus-jurus silatna ka si Wareng teh para mitra. Jagoan Walungan Kidul teh ukur sakitu kamampuanna. Ngalawan Ganggeng Salaksa kudu luhur ilmuna. Kocapna Ganggeng Salaksa, kiwari malah ngelecehan ka si Wareng. Disadaran ku manehna, si Wareng geus mulai kasedek dina nandangan tenggelan-tenggelan ti manehna para mitra. Berat oge tenggelanana Ganggeng Salaksa teh. Tanaga jerona karasa sampurna pisan dugi kakuatanana saibarat kakuatan Banaspati. Panas jeung nyesek kena angeunnya teh. Si Wareng kocapna dina hate, manehna ngarasa kiwari musuh nu disanghareupanana lain tandingan, tapi salaku jiwa pendekar pantrang keok samemeh dipacok. Si Wareng nyerang deui ku langkung rapet. Kiwari usikna ngajurus langkah siluman. Lengkahna teu bisa katebak ku Ganggeng Salaksa para mitra. Sakapeung jebot kana dago Ganggeng Salaksa. Sakapeung jebot deui kana palangkakan Ganggeng Salaksa. Dume jurus langkah siluman bener-bener puyeng keur ditinggalian sabab lengkahna nu hese dibaca. Buk, hup, ha, hup, buk, brak. Ganggeng Salaksa kabadug kadana. Rasana nyeri nepi ka angen. Memang si Wareng sanajan ukur ku silatna nanging tanagina sampurna keur dirasa. Kurang ajar. Berat oge tendangan anak. Kuring janten teu puguh paninggalan kieu ye sigare peunang kapidara. Samemeh kuring bener kapidara di ieu tempat. Mending kuring amankeun diri heula ka leuweung. Ganggeng Salaksa lumpat hiber micen salasah ka leuweung. Nanging si Wareng teu ngarasa puas nu mawi kaburna Ganggeng Salaksa kiwari hiji dua jeung manehna nu pada-pada beunang nyerina. Teu lami kitu para mitra, si Wareng ngadadak ambruk dina ayana. Si Wareng ambruk para mitra. Lajeng dibopong ku sasarengan para santri na Kiai Ginting. Harita anjeunna dibantun ka tempat Kiai Ginting. Si Kacung melang dina ningali kaayaan si Wareng anu beunang kapidara dina ayana. Aduh, Den Wareng, kunaon Den? Sadar Den, masih loba anu butuh bantosan Aden. Si Kacung riweuhna bari bingung ningal kaayaan si Wareng anu teu acan eling. Harita oge Kiai Ginting cobi ngubaran ka si Wareng. Anjeunna ngaluarkeun tanaga jero bari noto kana sababaraha titikna di si Wareng para mitra. Bismillahirrahmanirrahim. Kiai Ginting nyalurkeun tenaga jero, ngintun energi haneut keur ngahudangkeun atanapi ngelingkeun si Wareng bari mulihkeun ka saukur urat jeung titik nadina. Dugi dina harita si Wareng ngadehem nandakeun sadar tina rasa kapidara harita. Aduh Den Wareng, syukur Den, tos pulih deui Den. Aduh. Si Kacung kocapna, anjeunna seneng ningal si Wareng geus eling deui para mitra. Alhamdulillah, panginten saena kiwari, Aden istirahat heula, tong wakal loba gerak,
Numawi jeroan Aden masih can pulih satemena alatan benang cara tenggelan. Tanaga jero ti ganggeng salaksa Den. Kocapna Kiai Ginting ka Siwareng. Nanging Siwareng ngarasa tengenah nampi namun kiwari manehna ka Desa Ginting teh malah kangadon minge. Sedengkeun pancen anu ditampina pikeun numpaskeun gerakan kalabaya kiwari di Desa Ginting masih teu acan direngsekeunana para mitra. Atur nuhun, Wak Kiai. Duka kucara naon sim kuring kedah ngawalas kasayan. Kiai kiwari nu geus nyalametkeun kuring. Nanging kuring kedah saenggalna pikeun numpaskeun ganggeng salaksa Kiai. Siwareng tembalna para mitra. Ngagedur kuat hatena bade terus ngudag ganggeng salaksa. Sabar Den Wareng. Ngares saur Wak Kiai. Saena Aden istirahat heula di dieu. Bari mulihkeun deui kakiatan. Jeung ngantosan dongkapna Sri Pitaloka ti Lemah Abang. Kocapna kubu Surawijaya ka Siwareng. Sakantenan ngawartosan ka manehna di poe ieu Sri Pitaloka bakal dongkap ka Desa Ginting. Sri Pitaloka? Saha anjeun apa kubu? Taros Siwareng ka kubu Surawijaya. Sri Pitaloka mangrupi putri tunggal Kiai Ginting. Anjeunna mondok jeung leuleungan elmu silat jeung kadigjayaan di Syekh Muhaiminan teles. Kiwari anjeunna bade mulang. Sakantenan bade ngabantosan Wak Kiai dina ngajarkeun agama ka para santri di Ginting. Walerna kubu Surawijaya ka Siwareng. Janten Siwareng ge harita terang. Saha satemena Sri Pitaloka nu dimaksad ku kubu Surawijaya. Nanging nahate ngadadak timbul rasa penasaran. Si Ganing katarik ku saukur ngadangu ngaranna hungkul para mitra. Sumuhun Den Wareng. Syekh Muhaiminan telah mangrupi salah saiki pajuang oge nu ngajagi taneuh kaler. Nanging anjeunna katugasan saukur nyebar paham Islam. Lain kangge digunakeun sapertos Aden pancena kiwari salaku anu dijagokeun. Pikeun tiasa numpeskeun pasukan kalabaya. Kiai Ginting tutur kocapna ka Siwareng. Janten Siwareng ge ngarasa tambih pinuh kakiatan batina. Dumeh mulai geus pada terang saha jeung saha dulur-dulur pajuangan anu tiasa bakal kapayuna disanggrokan dina lalampahanana anu bade numpeskeun pasukan kalabaya para mitra. Alhamdulillah Kiai. Berarti kakiatan pasukan kaler cekap gede dina ayana. Nanging panginten kiwari kantun persatuanana dina cara sasarengan urang teh tiasa bajuang. Kangge kamakmuran rakyat kaler dinanahankeun kakawasan nu keur direbut ku pasukan kalabaya. Siwareng tembalna. Bari harita awakna nyarane kana bilik. Sukuna ngalonjor keneh dina bale. Numawi anjeunna masih ngarasa nyeri. Khususna dina angen anu memang katinggal tutung tapak tenggelanana ganggeng salaksa harita ka manehna para mitra. Para mitra kaum dangu. Kiwari urang alih nyarioskeun ganggeng salaksa. Harita manehna lumpat ka pucuk Gunung Ginting. Di leuweung eta manehna cobi mulihkeun deui tanagina anu kongsi sami ayana beunang nyeri ku cara serangan Siwareng. Siwareng kurang ajar. Tulang iga dewek ngarasa pateuh ieu. Jeroan dewek asa nyeri ka bina-bina. Pastina ieu teh akibat cara tanaga jerona anu dahsyat. Nanging dewek bisa gampang kitu keur dielehkeun. Sabab dewek lain tandingan anu gampang dielehkeun sapertos Ki Sentanu jeung nu sajena. Kocapna ganggeng salaksa harita. Manehna lajeng mendeko, mentangkeun dua leungeunna, saibarat heulang bade ngapakeun jangjang. Nu mana eta teh mangrupi cara dina ngubaran karuksakan jeroanana nu bade dipulihkeun, kumusatkeun panyatuan tenaga bumi jeung energi awakna. Ganggeng salaksa harita napakeun dua dampal leungeunna kana taneuh. Ngadadak, duar, duar. Sora anu ting jelegbur pada ngabakar saukur tatangkalan di pinggireunana. Nu hartosna kiwari tanaga jeung energina kantos bisa dipulihkeun deui ku elmu panangsa telak bumi mangrupikeun elmu Gondiwo anu diwaris ti leluhur manehna pikeun ngubaran jeung mulihkeun tenaga jero manehna. Ganggeng salaksa moal gampang dielehkeun. Kocapna bari bangga. Dumeh kiwari manehna geus ngarasa sehat sabihari deui para mitra. Nanging
Moal bakal ayeuna dewek nyerang deui ka si Wareng ah. Nu mawi dewek masih teu acan paham. Jurus naon nu ku si Wareng hantemkeun ka dewek dugi dewek teh ngarasa ripuh ieu teh. Tangtosna dewek kudu langkung olah deui di dieu. Keur samentawis nyampurnakeun jurus anu jitu dina ngalawan manehna engke. Kocapna Ganggeng Salaksa. Bari dilajeng nangtung jeung mulai ngalatih kasampurnaan jurus silatna. Dumeh nyadar nyang hareupan si Wareng kudu asa ku perhitungan ulah sakawayah jeung ngandelkeun nafsu anu aya. Para mitra kaum dangu, harita dina kaayaan Sri Pitaloka anu kaleresan dina jalan mulihna ka desa Ginting ngangge kuda geus nepi ka leuweung Ginting. Nanging ngarasa aneh sorangan nu mawi bartosna ti Syekh Muhaiminan teles bijana kedah hade di leuweung Ginting, nu mawi aya gerakan gerombolan Ganggeng Salaksa anu bisa ngajegal ka saha wae anu ngaliwat di dinya. Nanging tikawit manehna lebet ka leuweung dugi ka tengah malihan teu aya gangguan saeutik oge ti para pemberontak ti golongan Ganggeng Salaksa. Dumehna memang balad-balad Ganggeng Salaksa geus pada bea ku si Wareng anu ditumpeskeunana harita. Aneh, saur ua aya bahaya anu kedah diwaspadaan di ieu leuweung. Nanging dugi kiwari, kuring di dieu teh acan pisan aya anu ngaganggu. Janten parasaran kuring. Sajauh mana kehebatan ilmu para pemberontak di golongan Kalabaya anu aya di dieu teh. Kocapna Pitaloka harita. Manehna malah ku panasaran palai nyobian kabisana anu geus nyalse diajar puluhan tahun ti Syekh Muhaiminan teles di Lemah Abang. Dina kaayaan kitu para mitra, tibeh juru leuweung kadangu sora ting jelegur. Nu teu sanes mangrupi sora panyampurnaan Ganggeng Salaksa dina ngolah kabisa jeung tanaga jerona dina nyiapkeun jurus pikeun engke ngalawan si Wareng. Sora naon eta teh? Cobi bari kuring jugjug saha terang sora anu keur ngadu jajaten. Kocapna Pitaloka harita. Kudana ditinggal di leuweung, anjeunna ngarambah hiber ka tatangkalan. Curelat hiber teterasan muru ka arah sora anu didanguna ti pojok leuweung. Nya saprakna katinggal, harita aya Ganggeng Salaksa anu keur ngolah jajaten bari ngahancurkeun leuweung ku tanaga jerona. Pitaloka ku usilna ngaganggu olah jero Ganggeng Salaksa harita. Dasar tukang ngaruksak alam. Nah kudu tatangkalan jeung babatuan gunung anu kedah dihancurkeun ku maneh. Kocapna Pitaloka harita di tukangna Ganggeng Salaksa. Nya ngadangu kitu, Ganggeng Salaksa ge janten ngorenjag reuas, teu sadar aya jelema di tukangna anu noong cara anjeunna ngolah pangabisana. Urang ajar, gelis-gelis tukang noong. Butuh salaki sia teh, lume noong batur keur ngolah ilmu. Kocapna Ganggeng Salaksa ka Pitaloka. Nanging Pitaloka nu ngadangu harita malah malikeun kocap nu janten ambek keur Ganggeng Salaksa kiwari. Teu butuh salaki kawas maneh. Nu kabisana ukur ngaruksak alam. Nu aya jelema kawas maneh mah pantesna keur dieuweuhkeun ti ieu dunya. Urang ajar, jaga sungut teh ari ngomong ka Ganggeng Salaksa. Heut. Neng Nong para mitra, dongengna kabujeng Neng Nong heula. Insyaallah urang lajengkeun deui engke dina seri ka-7 nya para mitra. Nya sanaos ripuh ge lah, bari pilek bari batuk ieu teh sora encingna. Pamugi tiasa ngahibur ka mitra kaum dangu sadayana. Ku kituna sakitu anu tiasa kapihatur dina ayeuna. Urang lajengkeun engke dina seri ka-7, insyaallah isukan deui nya urang ayakeun seri ka-7na. Hampura tina samudayaning kalapatan sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.